kumaha ya jadi wong sugih tah dari wong kieu hirup teh tah sing kudu kumaha urang ini kawarah tapi ulah cenah kumaha urang bedagang ge kudu agama Islam adanya rumus teh mana dirian oi gua kan urang ngaris dah siap ya oke lah oke mah ya kenaon maneh keur kieu we teu ngadaung oh iya hanapeun alpukat nya dahang nih kalieur teh yang naon sok coba eta kieu gedenya naon hayang hijrah cuman hijrah kumaha bingung eta gitu bingung kumaha sugan urang bisa ngabantu jeung si Deni nya sugan aya solusina nya eta maksudna jadi kieu kumaha nya sok ceritakeun hayang kawin teu lain teu boga duit gitu lain kumaha tuh aya wawena yang kawin teh teu hayang beunghar itu hayang beunghar ya gampang atuh yang beunghar mah usahanya tah kumpulkeun ku nyanyang teh duitna sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit beureun maneh dari bahasana mah pagawean sehari-hari kana naon eta teuing ya teh hayang beunghar teh par kudu aya syariat heeh sok kumaha hayang beunghar ngadadak teh kumaha apa sugihan wah atuh ulah atuh sugihan naon coba sok ieu geuningan den mereka enten sasajen geuningan sugihan naon pemujaan mah nyang mah masuna tapi jadi urangna kan masuna naonna gitu pakai jaket pan bisa bareun gitu ke jadi kaopus gitu eta mah naonna ieu teh naonna pakai jaket teh kan duitna ge can boga meureunana aing mun seandainya gitu masuna geus loba duit aya ge nyang kaopus meureun sorangan di bejaan hayangna teh kanu modal Sabtu aya nyang naon modalna urang Sabtu dia hayang pisan eta mah di Pasir Karamat heeh ka Orai daek teu da ngarupakeun mah jadi jelema gelisnya ngan syaratna tah lamun nyanyang misalkeun nya boga budak tah mun lalaki mah moal dibawa ka alamna tah lamun awewe tah nyanyang teh kita di Januari bawa ke negara daek nyanyang dibawa ke negara na negara mah mah bengabung atuh kitu mah duit hayang aya dibawa ke negaramu bagus si nyanyang mah duit hayang dan siun deh suatu orang ngaduk deui lah orang garawedi kitu ka pembangunan pembangunan kulit bangunan kumpul leutiknya halal ulah-ulah pikiran nu kitu lah mun ngaduk deui nya pikiran nu kitu mah aya fisik mah da soalnya kesugihan mah gede risiko nya ya eta mah nu ngaledek mah kurang teh kitu ngaledekna kumaha mah cenah tato berenea cenah tato duit teu boga cenah duit teu boga cenah kabogos teu boga awe teu boga geus we cenah mana mau ulah hirup aduh pan eta teh keun bae melemahkan hati aku gitu keun bae yeuh nu penting mah nu penting mah yeuh hirupan nu hiji we si badu kunaon teh hirup eta mah geus mending paeh hirup si badu mah kita istiqomah gitu kumaha tah alus kitunya tapi cuman lingkunganna euy maksudna kumaha istiqomah lingkungan kumaha jadi istiqomah yang jadi ajengan sana nah kumaha panas awalnya itu kumaha jadi iya we gitunya di otak teh pokoknya manaon segala cara lah nu bogo mah ngadoh nyanyang mah ai nyanyang tadi ngadar jengkol teh teh emang mah gitu aku ngadar nog tapi pu jengkol wah bener ya hah oh ngadar nog tapi pu jengkol ngadar jengkol merenya ieu nya teu kurang maena 5 waktu mana ulah kalewat ngadoa pangeran kugan we atuh aya jalan keluarna tara dengekeun teh nya heeh tara alhamdulillah tara urang makanya puasa intinya ada puasa mah kalau belajar lah kudu belajar
ulah batu sahur ngilu sahur batu buka ulah gitu nya nyang mah kudu diajar kudu bener yang teh kasep mana yang kenal lah wah kanarana atuh parawan makanya kumaha teh ulah rana ya parawan Hah? Arek ayeuna mah tong jamin parawan ayeuna mah parawan bener serius ya parawan age daek teh nyanyang daek teh parawan bersih teh pokona nya puntuna teh daek teh bingung ya ieu parawan ieu bersih teh puntuna teh daek teh ai daek mah daek sanu teu daek pasti gitu bener euy acan puntuna teh wah lain ya betul ya masih virgin tapi bener ya mah ya kumaha tah ya heuh di lumur urang parawan boga sawah daek teh kan loba duit daek teh mana serius nyang ulah bersih lain saja daek teh deng kenal daek teh daek lah gitu nyang sorangan makan apa cubria mana oh Leo gitu nah pokoknya mangke mana ulun ka Leo tanyakeun anu ngaranna Ingkom apakah panggih jeung manehnya duit loba sawah loba maek naon deui asal daek manehna bodina kumaha bodina wah buleut dan geus balon semok parawan 45 aduh 45 hah eta mah tuh kumaha lanjutkeun atuh itu mah saha lanjut teh aya gitu bener lah aya ieu mah bener arek mah nya tapi parawan mana masih disegel janda bengstrat ngaran teh si ilang daek teh orang lamar ayeuna mah kudu apa jenisna heula si ilang bukan mah daek teh ngaran ilang kumangke teh anu walau ilang salah nya da si odon geus kikieuan berarti tadi hujan hujan balik yuk siap kode mana ya nya mun si odon kikieuan balik pikiran lah den balik den geus cedeum dah ayo nyang gitu nya siap jati